Bayangkan dosa-dosa orang, bayangkan wajah indung bapa orang, bayangkan kalakuan orang, tiba heula nepi ka ayeuna orang teh loba ibadahna ka Allah teh atau loba maksiatna. Urang teh loba elingna atau loba pohona ka Allah. Urang teh loba syukurna atau loba kufurna ka Allah. Urang teh waktu teh loba dipake maca Quran atau loba dipake nempoan HP wae. Urang teh waktu teh beak dipake ibadah taat atau loba dipake maksiat. Hirup urang di alam dunia teh ngan sakedeung. Urang teh hanya sementara hirup di alam dunia teh teu lila. Pasti urang teh rek ninggalkeun alam dunia. Tak ulah nutur-nutur hawa nafsu wae, cilaka. Nafsu mah lain tuturkeuneun. Nafsu mah lain tuturkeuneun. Nafsu mah lain tuturkeuneun tapi lawaneun. Mana-mana jelema nutur-nutur ka hayang hawa nafsu moal angeus-angeus. Satungtung can di ruang kutaneuh. Satungtung can di boehan. Satungtung can keluar nyawa tina ragana. Nafsu moal eureun-eureun ngajak-ngajak kana kagorengan. Cak ulah nepi ka urang ayeuna nutur-nutur ka hayang hawa nafsu. Hayu urang ayeuna deukeutan ulama, urang pinuhan majelis taklim, buka deui Quran, zikir jeung sholawat seueurkeun. Urang seueurkeun istighfar sareng ngaos sholawat. Mudah-mudahan urang kaasup jalma anu husnul khotimah. Andai kata urang pernah migawe dosa, dosa urang ayeuna loba, urang peuting urang migawe dosa, tapi lamun urang bisa tobat ka Gusti Allah Ta'ala, maka Allah malautan hampura. Allah bakal narima tobatna saha wae anu bener-bener tobat ka anjeunana. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotaya. Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'an, wa wafiqni amalan salihan, amalan makbulan. Bayangkeun wajah indung bapa urang loba dosa kanu jadi indung bapa. Urang can bisa ngabales kana kahadean nu jadi indung bapa. Urang loba ngalawan ka indung bapa, nyusahkeun nyapekeun kanu jadi indung bapa. Bayangkeun wajah indung bapa urang. Bayangkeun wajah aranjeunana anu capek ngurus urang. Urang jeung peuting. Beak waktuna, beak tanagana, beak hartana dipake ngurus urang. Urang can bisa ngabales kana kasayan anjeunana. Ya Allah, mugi Gusti bahagiakeun ibu Rama ji si Babedi. Ya Allah, sehatkeun ibu Rama ji si Babedi. Ya Allah, mugi Gusti ngaganjar kana kasayan ibu Rama abdi. Ya Allah. Ya Allah, mungkin aya anu ibu Rama na parantos pupus. Mugi ku Gusti di alam kuburna dihujanan ku hujan rahmat, hujan nikmat, hujan barokah, hujan syafaat. Mugi ku Gusti dicaangkeun, diseungitkeun alam barzahna, sareng mugi dijantenkeun alam kuburna taman-taman surga. Wahai anak, lamun aranjeunnya kanu jadi indung bapa nu geus teu aya, maka anjeun kudu diuk dina riungan pangajian. Sabab di mana-mana anjeun diuk dina riungan pangajian seperti kieu, indung bapa aranjeun anu geus aya di alam kubur
pasti bakal bungaheun, pasti bakal atoheun, bakal diganjar ku Gusti Allah. Tapi sebaliknya di mana-mana ranjen migawe maksiat, doraka, teu salat, teu ngaji, zina dan lain-lain sebagainya, maka aranjeun inung bapak aranjeun di alam kuburna bakal tersiksa, di alam kuburna bakal jejeritan, di alam kuburna bakal sangsara. Sing nyaah kanu jadi inung bapak. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Salawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun badrun, anta nurun salira nampi si abdi sebagai umat salira ya Rasulullah. Abdi umat salira anu kotor, besar dosa ya Rasulullah. Salahul suduri, sallallahu ala Muhammad ya Rasulullah. Hilangkan isi abdi ya Rasulullah. Saudara abdi dosa ya Rasulullah. Mulai hilangkan isi abdi. Babari dan abdi syafaat ya Rasulullah. Syafaat. Kamu isi abdi, kamu ipurah abdi, kamu dulu abdi. Ya Habibi ya Muhammad, ya Rusul Qaidi, ya Habibi ya Muhammad, ya Allah, rindukan kami sadayana di akhirat. Junjungan Rasulullah, widian di sibali, sing tiasa, ngambal sarangkap jeng Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Suri asari ummil Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan doa-doa orang sing diijabah, dosa sing dihampura. Oke, moga orang di akhirat sing diangkat jantan umat na Kangjeng Nabi kenging syafaatna. Sakitu anu kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.